Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان آباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم قال قد وقع عليكم
rabbikum rijsum wa ghadab atujadilunani fi asma'in sama'aitumuha antum wa aba'ukum alladzina kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad wa'akum rabbikum rijsun wa ghadab. Saya Qala dawuh kanjeng Nabi Hud kabarnya qad waqa'a geus teman-teman pasti wajaba. Jadi sesuatu hal yang pasti dianggap geus tiba padahal macan tapi pasti maka dirinya qad waqa'a geus teman-teman tiba artina suatu kepastian alaikum ka aranjeun kabeh alaikum tiba madorot ka aranjeun kabeh mir rabbikum ti pangeran aranjeun kabeh naon ridsun azab siksa nantang kita heureun ibadah kana patekong kita heureun Gusti ka Gusti Allah kita unggul ibadah ka Gusti Allah kalahkan nantang isi-isieuna bakal teuing bisa datang siksa di sok ka dia datang siksa ari bener mah iraha cara datang nanti jeung Nabi Hud nyaris pasti datang. Di samping eta, di samping datang sisa usaha teh wa ghadabun. Oke, geus pasti satu kepastian aya bendu ti Gusti. Datang azab bae jeung keuna dina bendu Gusti. Atujadiluna nah ngadebat aranjeun kabeh memadukan aranjeun kabeh nikah kami fi asma'in dina pirang-pirang ngaran pangeran sampai tuma anu ngaran aranjeun kabeh hak kana eta asma ku eta aran antum ieu pangeran mah anu itu ngaran-ngaran patekong jeung juli kumaha disebutan dari jeung eueuh ti dituna meunang ngaran ngaranehana itu jurig anu padahal macan ngarasa memperkenalkan diri jurigna kita teh patekong padahal macan ngarasa ngomong kami teh anu ngaranna antum tegasna aranjeun kabeh wa abarukum jeung bapak yang aranjeun kabeh tu asnaman kana pirang-pirang tapek
kalau ka debat ka kami teh cek kanjeng Nabi Hud pangeran anu jeung menang ngarang itu ma nazzalallahu biha min sultan ma nazzala tenurunkeun saha Allah subhanahu wa ta'ala biha kana ngibadahan itu patekok dawa ngaran-ngaran anu menang kami sultanin tina dalil aya hujanna mamurahan Allah tenurunkeun dalil tenurunkeun ayat minta ibadah kana nu kali itu Allah menurunkeun parentah supaya ibadah hungkul ka Gusti Allah pangeran anu pangeran deui eueuh ti kitu nata teh menang ngaranehana bae fantaziru maka sok nungguan arajeun kabeh kana siksa ya dah siksa geus pasti datang tungguan teh aya waktuna ini saestuna kami ngakum sarta jeung kabeh taminal muntazirin tina nungguan kabeh itu nya nah geus kitu kumaha fa sirat alaihi rihul aqim geus kitu Allah ngirim rihul aqim teh angin anu maguru jadi angin tarik terus angin teh tiis ka gila-gila setiap nu kaliwatan kereta angin ngapoku itunya sabaralila angina 7 peuting 8 poe angin ngobrol itunya hujan karena lain hujan angin PKP eureun 7 peuting 8 poe ini nanti nya coba tiis sehingga sakabeh anu kaliwatan kereta angin itunya nyatana kaum Ad ya kaum Nabi Hud itu parai kabeh jeung halancur eta. Jadi tadi nate halodo panjang tadi nate itu bongan areden pisan teh sehingga tanah nate jadi kering tandus itu terus dibere halodo panjang mah leuwih pelakan kalaparan nah terus kitu kaum ate nyalak biasa marentah ka patekong teh jawaban atau bisa nah patekong teh nah geus kitu menta ka ieu ka Nabi Hud itu tapi angger teu da cuman tungtungna Allah nurun ieu ngutus awan hideung wah geus buah sareng teh hujan dia itu ari geus eta jadi kalah ka angin mentak aya nu nyebutkeun sekolah teh aya awan gede teh mendem angin jadinya eta teh nu awan hideung mendem angin mah zaman kaum Ad kaum Nabi Hud ya terus kitu angin tarik ka gila-gila salila 7 peuting 8 poe gitu nya peuting 8 poe tiis dan kaliwatan kumaha termasuk jalma-jalma anu iman ka kaum ka Nabi Hud eta mah salamun bae kabeh pokona nya teh ana tuh fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fa'anjayna maka nyalametkeun kami lamun jeung ka Nabi Hud walladzina jeung jalma-jalma ma'ahu anu bareng jeung Nabi Hud nyatana jalma-jalma anu iman ka Gusti Allah bisahmat bi rahmatin minna kalawan rahmati kami jadi disalamatkeun itu naon ku rahmat Gusti Allah dan secara logika mah geus malah salamet itunya tapi ari ku Gusti Allah disalametkeun mah nya teu masalah kumaha oge itunya buatan pagede-gedena masalah teh lamun misalkeun
teu aya pitulung Gusti Allah. Ya. Sagede-gedena masalah kamu aya pitulung Gusti Allah mah lain masalah. Ya. Nu ieu tah ieu ge disalametkeun teh bi rahmatin minna Gusti Allah. Karena rahmati kami secara logika mah geus masalah mah terus di kami. Tapi nah geus salamet nya ku Gusti Allah disalamet. Eta punten perhitunganana meureun nu disiksa di alam dunia lagi meureun kita aya perhitungan di akhirat lagi nya anggar. Wa qata'na jeung megat jeung mutus kami lagu cekus Allah dabirul ladzina kadzabu. Karena pungkasan atawa mencek urang mah diputus ieu naon turunanana. Jama-jama ngabohongkeun bi ayatina ka ayat-ayat kami. Geus beak eueuh turunan tidinya. Paeh kabeh pokona jelema anu teu iman. Hama mah hamana gitu. Jadi nu nyesa teh kan keur zaman Kanjeng Nabi Nuh nu teu iman geus eueuh kabeh. Nyesa nu iman bae. Ya. Eta adat jelema teh kitu nya. Padahal mah turunanna alus di ditu teh. Itu tah ya geus karuncleuk deui ka di kahanapna teh itu datang Nabi Hud itu tanu karuncleuk teh dibeakeun Gusti Allah nyesa benerna itu pokona putus berarti dinya mah eueuh turunan tina karuncleuk teh gambar kabeh itu berarti turunan bener kabeh oge teh gitu dan anggar bekilah karuncleuk deui padahal teh ditu mah turunan alus kabeh. Wa ma kanu mu'min wa ma kanu yang terbukti ila kadzabu eta mu'minina aliman benernya nah kete kali itu teh karuncleuk deui bae ya kaum Nabi kaum